suwaril mazkurati ingkang pira-pira surat atau warna kang den tutur apa itmamul fatihati nyampurnaken Fatihah malam yatakhallafa salagi yen nyulayaan iya si makmum bi aksaro kalawan lebih akeh min salasati arkanin tawilatin saking telu pira-pira rukun kang dawa ngarinya ada nyulayaan panderi gitu. Iya makmum ma'udin ingam sadaya ujur bi aksaro kalawan lebih akeh minas salasati saking telu rukun bi alayap rugo kalawan denta ora ngarampungaken ieu makmum minal Fatihati saking Fatihah illa angin wal makmum awal imam imam iku qaimun kang ngadeg ane sujud saking sujud au jalisun atawa kang lungguh litasyahudi kedua tasyahud paling wapik maka becik ngamu apa kotan ya imamahu ing imamu juga al-wajib Robiati dan merukunkan kaki papat wawalan ya rukun robira itu yang mengadap awil julusi atau dungkuk lita sebagai tahiyat waya terukulan ninggal si makmum tartiba nafsihi ing nartibakan awake si makmum sumaya tadaruku maka kari nyusuli ya si makmum ba'da salamil imam ingdon sawase uluk salam imam ma ing barang bakal kari ya ma'ala ing yatase imam fa ilam yuwafiqahu maka menolongamu apa kodan ya si makmum ing imam firrobi ing dalam rukun kang kaping papat ma ilmihi ing dalam serta weruwe ya si makmum diujuk mutabati kalawan wajibe anu nurut ka makmum ka imam walam janji laramiya si makmum al mubarakah ing mubarakah batalat maka batal apa salatu salat si makmum in alima lamun weruh ya si makmum wa ta'ammada lan mahamaya si makmum dina model anu kitu nan waswas atau anu kendor bacaan imam kenceng ari kendor bacaan imam kendor gerema eta mah pasti kabudak gitunya suatu majbur dari jalma anu waswas atau jalma anu kendor bacaan imam kenceng naon itmamul Fatihah malam yatakholaf bi aksari min salah satu arkanin tawilatin salagi kita perlu nyambungkan ke Fatihah salagi untuk nulayaan jeung imam atau untuk kacingalin ku imam ku dihurufun anu parah panjang gitu seperti tadi ya kok baru begitu dulu orang bisa ngontal karena naon ruku jeung imam baik tahu apa ma'udin biaksal minas salati malam aya ujur yang nyulayaan teh bi alaya ruko minal fatihati illa wal imamu qaimun anis sujud gitunya rampung na beres nasi makmum tidak maca Fatihah teh imam denges naon wal imam qaimun anis sujud mus arek nang tuhung tidak sujud gitunya berarti geus sabaraha eta teh sabar rukun gitu teh rukun berarti geus loba teh rukun ka tinggal ge tilu
wal imam kok imun ari sujud urang nyampurnakeun bae. Oh, imam geus kengkat deui. Tina geus aya nanggung deui urang karang beres pati. Iya. Awan jalisun lintas saudi atawa calik dina tahiyat urang lawan makmum dina lawan imam dina rakaat kadua atau kaopat begini tasawuf maya tasawudan lawan tadi imam geus nangtung berarti rakaat katilu atau rakaat anu kaduana gitu rakaat kahiji ban rakaat kadua kan lamun anu moal anu milu timimiti nama lamun masbok merempu mah urang kadinya gitunya mengampunakeun Fatihah imam nangtung deui kana rakaat alet rakaat kadua